medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomatarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia Mang Odek diutus ku Hambali pikeun nepangan ka Bilasmi kanggo ngiring babantos di paguron Macan Bodas. Nyata ngabantos ka Rahmi anu kudu ngurus sareng nyusuan 2 orok. Urang lajengkeun Putus si Komsleng tanding titisan siluman karya Bagus Resmati. Wargi Dahlia geus kitu mah harita Mang Odek terus indit rek nepungan Bilasmi supaya bisa ngabantu Rahmi anu kudu ngurus jeung nyusuan 2 orok. Telila tisanggeusna Mang Odek indit datang Biocih jeung Ambu Domas anu ngakukeun ngaran Ambu Mas teh. Harita ku Biocih diwanohkeun ka Hambali pang nama salaku pribumi. Yen Ambu Mas alias Ambu Domas boga karep rek milu ngabantu saperti halna Biocih. Lamun seug Mang Odek acan indit mah geus bisa dipastikeun bakal apaleun ka Ambu Domas. Anu pangtu bakal ngerasa kageteun diakukeun dulurna Biocih. Bari ngaku tinggal pangawak sabeula. Ambu Domas anu harita keur cumarita ditujukeun ka Hambali. Yes, sumuhun sajang namanya nggakeun ka salira Aden ari Ambu mah. Hoyong ngiring nyumbangkeun tanaga sareng pikiran sakumaha anu dilakukeun ku ieu Biocih dulur Ambu. Janten ya punten be Ambu tos kumaha wantun ieu teh Aden. Ih teu naon Ambu. Malah ari keur abdi mah aya bunga sareng bagja we nu aya. Ai margi geuningan masih kene aya anu sasikep sapamadegan sareng Biocih. Sejang ngarojong ngededel kana perjuangan anu kabeneran be dipusirkeun di dieu di paguron Macan Bodas. Pikeun jeung hareupan pihak alas waringin kitu tah. Suhun leres. Da Bandungan atuh ku Ambu oge Den. Banget ku ngiring reus
Supados ari ambu mah nya mudah-mudahan be atuh naon rupi anu dilakukeun dina waktos ayeuna teh sing tiasa kapetik hasilna ka ala buahna. Margi naon rupi anu dilakukeun teh demi kanggo rahayat sakumna, utamina mah rahayat-rahayat anu teu kagungan dosa. Ya memang eta anu jadi cita-cita abdi sareng sadayana anu aya di dieu teh. Ya ari ambu emas tos gili gerek milu ngabantu ka BOC mah taya bayar. Nah, malah mah nya nganuhunkeun be anu aya sanes kitu Kang Wisrawa. Memang benar eta teh hambali. Sanajan BOC jeung ambu emas pangawak awewe. Nanging sanes kandung hartos kedah cicingin. Margi nu disebut berjuang teh temu saukur ku cara langsung ngiring tarung ngalawan jalma nu jahat, tapi diluyukeun jeung kamampuan diri masing-masing. Kalebet saperti halna anu ayeuna dilakukeun ku BOC sareng ambu emas. Eta teh sami sareng bajuang oge gitu. Ambu emas alias Ambu Domas unggek bari terus nyarita. Sumuhun nampi nuhun anu saageng-agengna atuh Aden. Amun teu kinten binga sareng bagja nguping nembe kasauran Aden duaan. Ya muga-muga be atuh kakuatan kajahatan teh sing enggal tiasa diungkulan sangkan kahirupan pulih deui aya dina katengtreman. Memang kawilang bisaan oge Ambu Domas dina nembongkeun sikap jeung ngareka caritaanana. Saurang oge taya anu curiga lamun Ambu Domas bakal ngalakukeun tindakan ka Injani Luyu jeung karep pamaksudanana. Nyata rek matakeun syarat tibah Domas teh sangkan karep jeung kahayang Barjaya bisa jadi kanyataan. Injani sina kabungbulengan kapigandrung ku Barjaya. Nu saterusna indit sorangan neneangan Barjaya mangsa engke pikiran jeung jiwana geus kapangaruhan ku kaampuhan ilmu gandrung ayu. Dahlia Injani anu geus beres latihan jurus jeung Janaka bari dilatihna teh ku Nyai Garniti jeung Aki Rangga Wulung. Harita ngadon leureuh terus muru asup ka jero kamarna. Janjang harita dituturkeun ku Ambu Domas. Injani da puguh tadi geus diwanohkeun ku BOC ngeunaan Ambu Domas anu ngakukeun ngaran Ambu Emas yen kaasup dulurna BOC. Teu ieu ngarasa curiga waktu diajakan ngobrol jeung mairan nginum anu geus dicampur cai anu ngandung ramuan tibah Domas teh. Ambu Emas alias Ambu Domas ngasongkeun cai bari terus nyarita ka Injani. Ih, haturan nih Mas. Ieu maleueteun teh tos ngandung ramuan istimewa kanggo kasehatan badan. Supados panjang napas sareng teu gampil capek. Mun Nyi Mas mah sanaos wanoja nanging sanes istri biasa. Estu ngulik kana ilmu bela diri. Lumawi kalintang saya pisan dileueut ku salira Nyi Mas mah.
nya iya masa satakanya awe ti ambu kasalira nyimas gitu. Injani saeutik oge teu ngarasa curiga. Percaya be karena caritaan ambu domas harita langsung dileguk nepikeun ka beakna teu disesakeun. Puguh besok kajeng sugema lain di kieu na ambu domas ningali na lantaran karep jeung pamaksudanana nyata bisa laksana. Memang kawilang gancang reaksi ramuan tibah domas teh. Sajroning bari jeung ngobrol katingali harita Injani jadi ngalenggut nundutan sirahna jadi asal lanjung. Saterusna ngagoler nepikeun ka sarena. Ambu domas cerenge seuri bari tus ngomong sorangan dina jero hatena. Nyaan hebat mati taramuan teh teu kudu lila ngadagoan geuning langsung ngagoler sare tibra. Tinggal iya ya ngawurkeun tipung karamat ngarah kalengkahan ku Injani. Kangaranan geus dilengkahan mah moal bisa diponah deui geus moal bisa diubaran. Injani bakal aya dina pangaruh ilmu kan rumayu. Sekajeng sugema kana hatena ge ieu mah ye karep jeung pamaksudan aing bisa laksana ti rekanan. Jadi ieu mah ye aing menang hadiah ieu teh barjaya teh jadi ieu mah. Udah. Gede geura hadiahna. Tah ieu nama mending oge ngawurkeun ieu tipung karamat meungpeung aing salse. Tipung karamat saterusna diawurkeun di luareun panto hareup. Geus bisa dipastikeun mun Injani kaluar ti jero imah tangtu bakal ngalengkahan eta tipung karamat teh. Geus kitu mah ambu domas terus ini deui ka tukang ngabantu bi ocih popolah di dapur. Caturkeun harita santana anu keur diriung di tengah imah. Harita pamitan minta waktu keur ngeremaneh di jero kamar sarta ulah aya nu ngaganggu. Kitu nate lantaran santana rek nyobaan nembus ku kakuatan batina pikeun nganyahwankeun naon maksud tujuan anu sabenerna sigarang larang pangna mereka tangtuan waktu tarung teh jadi dina peuting isukan. Abehanana kawilang nyaho kana eta kaayaan. Teu sawatara lila tisanggeusna santana indit ka kamarna datang anggira ngawulung jeung Nyai Garniti katut janaka. Jadi nu ngariung di tengah imah teh jadi limaan nyata wies serawa hambali akhirnya ngawulung katut Nyai Garniti oge janaka. Nyai Garniti neuteup antep ka Wisrawa bari terus nyarita. Janten jang santana teh nuju kamana lah badai ngerempikeun musirkeun kekuatan batin sangkan bisa menangkat terangan nu sabenerna ngeunaan alasan sigarang larang ngarubah waktu pikeun tarung tandingan teh nya. Nuju ka kamarna panginten nya. Ya mudah-mudahan be atuh kusantana bisa katembus. Naon maksud jeung tujuan sabenerna sigarang larang teh Kang Wisrawa? Memang kitu harapan abdi oge Nyai Garniti. Anu disalempangkeun teh teu aya deui kajabat ti kalicikan anu bakal dilakukeun. Ari margi urang tos pada apa saha sigarang larang.
Keur manehna mah bisa ngalakukeun sagala rupa cara, sangkan garep jeung gayangna bisa kasoran. Gitu tanya Garniti. Sami, Kang diri kuring oge gaduh pamikiran kadinya. Nu penting ari kerja mah jahat mah. Tindakan rek nyatri atawa henteu nu penting aya di kamanahan. Nu ngatak buat asa piraku, lamun teu bisa katembus ku batin santana. Sabab kieu Kang, kuring sareng akirang gawulung sabenerna mah geus dicoba ngan teu katembus, poe teu bisa meunang wewengan naon-naon. Kitu teh mah lantaran ajen kasakten sigarang larang leuwih punyul batan diri kuring duaan Kang Wisrawa. Pengannya eta tuh. Ari keur abdi mah tetep aya kasalempangan ieu teh Nyai Garniti. Sok sieun ejang santana teh dilicikan, anu akhirna terus kasoran. Abi teh salempang sanes kuna naon, tapi rumasa katitipan ku Ki Konceleng. Jadi lamun teh majang santana kasoran ku cara anu licik, kumaha ge abdi ngajelaskeun eta kaayaan ka Ki Konceleng. Teu kabayang kumaha ku ciwana Ki Konceleng. Sok kumaha yambali urang ngajelaskeun ka Ki Konceleng geura sok. Abdi tiasa ngamaklum karena naon rupiah anu dilisankeun ku Kang Wisrawa dina waktos ayeuna. Memang ari sanggem abdi mah ulah kagungan emutan nugikeun kalarsandinya Kang. Urang kedah emut kana kasauran Eyang Widi Sakti Suwargi sareng anu jadi akina jang santananya Ki Konceleng anu nyebutkeun yen santana memang tos ditakdirkeun anu baris mampu hungkulan kasakten sigarang larang. Sepuh sapertos Eyang Widi Sakti gitu oge jago sakti seperti Ki Konceleng eta duaan atau duanana kaetang luhur budi jembar kubanalan. Anjeuna moal nyaurkeun yen jang santana anu baris mampu ngungkulan kasakten sigarang larang kitu ari naon emutan abdi makan. Bukti apana dina waktosna ijen wawasen tarung tandingan sigarang larang katinggalina bangun anu bingung. Kitu salah, kieu salah. Kuat kabeak dengkak paribasana ngalakukeun sagala rupa cara. Tapi tetela teu mampu hungkulan anu jadi lawan geuning Kang dina waktos harita ge. Ya mudah-mudahan be atuh harapan urang anu bakal jadi kanyataan. Akang teh tadina we keamanatan ku akina santana. Nu nepikeun ka ayeuna masih keneh tacan aya laratanana. Mata Kakang teh sok salempang kana kasalamatan jang santana kitu ieu oge Nyai Garniti. Hampura Kang Wisrawa. Kaayaan urang ayeuna pang-pang nama jang santana pasti udah ngerasa leungiteun jeung bingung. Kumaha nyaripan masalah kieu. Nyata aya pakumaha-kumaha lantaran anu jadi aki nah teu ngariung jeung urang. Tapi kuring janji Kang Wisrawa di mana engke geus beres tarung tandingan sigarang larang jeung santana mah diri kuring bakal ngajalunta neangan laratan Kang Konceleng. Diri kuring rumasa jadi asa boga dosa ieu teh. Sabab karasa ku urang sarerea tempona urang dina kaayaan kieu nya. Kitu kumaha urang teh ngabutuhkeun tanaga pikiran jeung pangalaman Kang Konceleng. Nyai Garniti jadi ngerasa erang ada yang Wisrawa nyarita seperti gitu teh. Lantaran rumasa kabingung ayeuna jeung papisahna santana jeung si Konceleng anu jadi akina teh gara-gara manehna anu geus nyieun tindakan dina waktu anu katukang.
Anu keur galuntreng ngobrol di rohangan tengah teh eueuh saurang-urang acan anu merhatikeun atawa nyahoeun kana kaayaan Injani anu harita geus ngulisik hudang tina sarena. Injani ngarasakeun aya nu beda. Pangaruh ilmu gandrung ayu geus mangaruhan jiwa jeung pikiranana. Terus inget kanu ngaran Barjaya. Hatina kumejot hayang indit nepungan lalaki anu ngaran Barjaya. Saterusna Injani harita muru kaluar ti imah terus ngalengkahan tipung karamat anu diawurkeun teh ku Ambu Domas. Kang Barjaya, di mana Kang Barjaya atuh ayeuna? Aing ku bisa panggil jeung Kang Barjaya dina waktu ayeuna. Hati aing kumejot. Kurasa sono kesan patepung jeung Kang Barjaya. Kang Barjaya, ieu diri abdi Kang sono hayang tepung Kang. Injani geger dengan ngomong sorangan bari terus lumampan nuturkeun pangajak hate anu hayang panggih jeung Barjaya. Pengaruh ilmu gandrung ayu beki tambah kuat sanggeusna Injani ngalengkahkeun tipung atau ngalengkahan tipung karamat anu diawurkeun ku Ambu Domas teh. Wargi Dahlia caturkeun harita di Pagurona Barjaya nyata Paguron Jayalaga. Gayaan Barjaya harita keur gunter ngobrol jeung murid kepercayaanana nyata Jahri. Anu jadi bahan caritaan taya deui kajabati ngeunaan kaayaan Injani anu diharapkeun bener-bener geus katembus ku ilmu gandrung ayu. Jahri dewek bisa ngarasakeun ya. Yen upaya nu dilakukeun ku urang bakal aya dina kalancaran. Artina karep jeung pamaksudan urang bakal aya dina kalancaran tina kanan. Si Injani bakal datang sorangan ka dieu dina kaayaan bari jeung kabung bulengan. Pasti kana kitu Kang. Ilmu gandrung ayu tibah Domas memang luar biasa. Abdi mah ngabandungan langsung tah waktu keur kajadian kaayaan Rahmi anu kabung bulengan ku si Janaka. Geus poho di kaera we eta teh. Bener-bener geus teu beda we di anu teu eling kaayaanna teh Kang gitu. Jahri memang nyaksian langsung waktu kaayaan Rahmi katembus ku ilmu gandrung ayu teh. Asal syarat dilaksanakeun sakumaha mistina mangka bisa jadi kenyataan. Dan lamun syarat teu bisa dilaksanakeun sakumaha mistina eta anu bakal jadi masalah. Jahri neruskeun deui caritaanana. Cek ijiran akang ieu mah Kang. Kira-kira ya Ambu Domas bakal hasil gitu nyusup ka Paguron Macan Bodas. Arya abdi mah rada salempangna teh ingis gagal we metakeun syarat tibah Domas teh ya Kang.
Lamun gitu kajadianana kaayaan injane moal saperti anu diharapkeun ku urang beureunan kena teh. Dewek boga kayakinan Ambu Domas bakal hasil ngalaksanakeun pancen sakomistina. Sabab emang geus kudu jadi katang tuanana, anu ngaran Injani kudu jadi batur hirup dewek. Si Rahmi kitu deui si Sutina jeung anu sajena eta nganu saukur keur nyumponan kapanasaran hungkul euy. Tapi kasih Injani mah dewek bener-bener mika cinta sapinuna. Moal arek ngalelewodehkeun bener-bener dijadikeun pamajikan anu sapinuna dipika cinta ku diri akang asli tajari. Namun dewek kabohong si kabentar ku gelap dewek mata sumpah nangis sok. Pokoknya mah rek dijadikan pamajikan bener we ieu mah. Teu bohong. Aduh ku si Injani mah pokoknya teh kabina-bina, pokoknya mah dah geus teu bisa dipapalerkeun deui beureum kadeule bentak rasa gitu teh jarit. Kabayang we lamun beurang ngabarulung sinang lamun peuting gulang-guling. Asli ieu mah kudu jadi pamajikan kuring euy. Harita Barjaya ngebrehkeun kaayaan perasaanan hate nah kajahri anu jadi muridna. Najan geus loba wanoja anu jadi korban. Tapi ka Injani mah memang beda karasana ku diri manehna. Boga rasa cinta anu kuat teu ngan saukur pangaruh nafsu kapanasaran hungkul. Wargi Dahlia hanjakal pisan ieu waktos na parantos teh nyekapan dewa lah kada diecakeun dewa ieu serial si konceleng dinten ieu aduh hanjakal pisan. Nah Injani baris tepang sareng Barjaya tapi kumaha nasibna urang hanca enjingnya urang keureuh enjing. Aduh dah kumaha atuh nya waktu parantos tanya kapan. Atur nuhun anu parantos mararanco dina radiona sewang-sewangan. Atur nuhun Oma Weekend di Dadali selalu manco. Salam baktos oge wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina sareng reng-rengan di Ngador Official 23. Bona Iwan sakula wargi sarerehat Bajah atur nuhun mararanco teras oge salam baktos Arul Kimci Bah Jagur oge salam baktos pamigaya dina Ginanjar kawin dengan Mang Ohan di Batu Jajal oge wilujeng sonten teras oge aya memajaka di Sapan Tewati Kang Dedi Cibasra Mama Ida Sasak Batu mohon salam baktos buat teh muncul teras oge Ambu Kalista Kerkop Cimahi nuju manco atur nuhun teh cucu Cibuntu tuh Gianyar Bali. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Monti ka dieu kalabat ka Iya atas rengse Kang. Atos nembe mohon ya seueur anu mararanco onti. Ih hatur nuhun atuh Ang. Aya sawae Kang. Tata ayat urang mana tuh teh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dilancarkan rezekinya amin. Mana? Ngaclok. Tanu iya Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali Kang selalu hadir anjeunna mah Kang. Dina live streaming Kang. Hatur nuhun mohon salam baktos ka anu juga darangukeun di Bali sadayana. Teras oge aya Teh Imas di Majalaya. Kang Dani nuju manca di Lembang Manoko Kang. Nuhun hatur nuhun pisan. Teras
Budi tilu-tilu Cikadu oge hadir. Iya hatur nuhun. Bulia Katapang sami hadir oge teh Cucu Gerlong hadir Kang. Aki Anom Sawabera oge mancong Oma Lili Ciwidey. Satete Dadang Joho di Lebak Bulus mancok Kang. Teh Esli Dago Hatur nuhun. Teh Imas Majalaya oge hatur nuhun. Iraha tarung deui sigarang teh. Iraha Kang. Oh mohon urang keureuh we ge dina waktosna ge pasti der. Aya Kang Jajati Subang, kawasan Mukti nuju Manco atur nuhun Dewi Zen. Teras Uzumaki di Ranca Malang, sareng rengan bos RJB nuju Manco. Mana ya? Neng Sarah nuju Manco pokoknya mah. Terus Batu Lawang Ciwidey oge hadir. Hati Sunarti. Lukman Pasar Baros Kang Manco teras tara absen. Hatur nuhun Kang Lukman di Pasar Baros salam bagusnya. Aya Mang Apoy Matoa tuh di Manglayang Kang hadir. Teh Iim di Lembang oge sami nuju Manco Kang. Hatur nuhun. Deden Cipteng oge sami Manco. Teras oge Mama Bayu Cicalengka. Mohon Manco teras hatur nuhun. Saya teh Mama Bayu Ader Satya Beg manteng teras. Hatur nuhun. Inyong Ciberem Saruta Jaya selalu Manco hatur nuhun. Cibay Bay Iwan kumaha damang ieu menit dilongokan onti angkangnya. Sibuk teh. Teras oge aya Mama Dida di Manglayang Cisitu oge Manco hatur nuhun. Johan di Katapang. Aya oge sade Kang ye teh ieu. Warung bubur Tahura Wa Ice salam baktos Manco teras hatur nuhun Wa Ice. Teras oge Ai Sugi sami nuju Manco teh Eli Padalarang. Agus di Garut Karang Pawitan oge sami nuju Manco. Bu Warpan Bojong Kacor hai Bu Warpan Kang. Hatur nuhun. Heri Pasca oge sami nuju Mararanco. Pamugi aya dina Ginanjar Kawilujengan Santi Kopo tuh Manco. Malilis Tami jam siar nama Kang Un ya teh manawi tiasa di ACC. Saya nama nu panganapna ta ieu. Teh Imes insyaallah uneng sih tuh Manco oge hatur nuhun nya. Laras hatur nuhun pokona masa dayana wargi-wargi anu teras Mararanco terkena teras ngarojong karena program dongeng Sunda Tidahlia hatur nuhun anu saageng-agengna pamugia sadayana tiasa kahibur ku dongeng Sunda Tidahlia. Tang-tang hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah ieu. Etang-etang nyarengan jumangetan sagala rupi aktivitas wargi sadi di internet pidangan dongeng Sunda Tidahlia. Pamugia bahan katampi nuhun siapunten bisanya bilih teh mah dina ngasuh ieu dongeng Sunda sim kuring seueur ka kiranganana ieu tangtos seueur ka lepatan seueur ka alfaan siapunten anu kasuhun mohon hapunten anu saageng-agengna ka sadayana. Onti urang pamit atuh insyaallah enjing kempel deui tepang deui. Mangga Kang nuhun urang pungkas we. Atur nuhun sadayana. Kang Heri Pasco oge hatur nuhun. Pokona masa daya anu parantos Mararanco hatur nuhun. Insyaallah enjing tepang deui. Sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia. Prungah. Go. Goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng.
anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia.